Aing kamarana makluk haru. Aduh, si Saraceng teu kamari teh papanggih teh isu. Teu papanggih. Si Cimot eueuh di. Aduh, kamari teh pembagian can kabagian si Saraceng eta. Oh no. Mana makluk tangan kayak mana ieu teh. Biasana si Cimot sok nongol ka dieu. Ayeuna mah eueuh. Aduh. Nu tahu eta tadi dieu. Libat dulu. Lewat kopi bikin acing menikah rese. Suruh mana ya? Jika na ibu teh, dahar kedua anak, keduaan. Yang kemana ya? Kemana wae, ah ya, kita ngantar tadi ke dewek kemana aja? Oh, orangnya suara neangan gitu teh. Kita tadi di Sugeng, terus kemana dia? Nggak aja neangan. Aceh kemana Pak Ica? Banyak di tadi orang ada wajah yang kayak mana pagi dia? Ah, bohong beneran nes pangi ah. Demi nake orang ada kuat. Tak mana? Ternyata orang nggak maksud. Jadi beres. Sugan dengan diberes itu si Saraceng gitu teh. Acan pupur rek neangan ieu ge. Kemana coba makanya harus kita anak-anak biasa ada siapa mah gitu lamun boga duit si eta mah pasti ngiles. Jangan anaknya. Kurang tangan tuh ya, orang Waing pada ayo tuh. udah kemana yang aneh yang ngantuk tapi geus kurulingan Biasa masuk ke warung. Tahu engang di ngaco di bikin bae yang ngecok mah tuh. nyari lumayan tuh burunan. Oh, si Saraceng tuh ampun jelema tah dikasih di tanganna jelema. Lah, tayangan itu ini mah ya. Kamari orang wanita di tangan Lain suka teh geus dibagi di dinya. Mas, teu ya tah. Pan itu bisa nih. Sarua orang bukan bisa. Rapean baraka tuh ya. Yuk, Ayo, nah. tangannya. Aduh, baru dak teh euy. Anu nagih ka aing. Padahal geus sadiakeun ka aing teh euy. Marana si Cimot jeung si Obing teh. Teu nari ka aing gini ah. Kebeneran ayeuna teh euy, poe ayeuna euy. Duit loba pangabutuhkeun eueuh. Petak awet gitu teh. Aing euy. Musafir acan ge minta duit. Aing mah. Kunari aing mah. Si Obing eueuh nagih. Asap genah ya hirup. Alah, aing mah euy. Ayo lah. Bunga aja gitu. Oh, kemana wae tuh deh aya aing mah aya. Dia diuk. Moat bing diuk. Bisi kabur dulu jagaannya. Lain erek naon kita nerangan aing teh rek naon teh. Kita angkat ke kamari Aing mah aya teh ka mana-mana rek naon atuh nerangan aing teh. Naon? boro. Oh, tenang. Aya. Aya tahu masuk Panggunaan teh 4 juta. 1 juta. 1 juta. Anu 1 juta di mah keur uang kas. Kurang bisa ya gantian propertinya anu 1 juta. Tak anu mana 1 juta kusabab kurang di ditu aya yayasan anu kudu diganti. Da kurang teh disumangkeun saware. Urang disumangkeun saware. Jadi maneh wayahna kabaeutina 1 juta kabagian 100.000.
100.000. Ah, aing mah promo tuh. Ngan 50.000 aing mah tuh. Tah. Kan disumangkeun, disumangkeun. Ya teh, Ya 1 juta di sakieu. heuh pan teh. Salah, ya. Pan kurang teh. Disumangkeun ke bekeleun kayak di ditu. Ke bekeleun di ditu. Saya tuh. Ah. Ya tuh coba ya tuh kabagian sakitu. Kabagian ngam kabagian 50.000. Tuh pemotong tuh. Ya kan bae sing ikhlas kah. Sing ikhlas reo. Nya tah sing ikhlas. Nah, hokieu. Tah, dengekeun ayeuna mah nu pugu mangke lamun aya teangan deui pasien bawa di kadi. Tah, kitunya urang bagi rata engke mah moal aya sumbangan di moal aya tah nya sing ralido kasakan lah aya keur bayar utang kadinya mah ka warung mah lah. Bingung ah. Ya sing ralido dah kumaha tuh ka aya Mana coba sampeun jaga paling sampeun benar jaga. Tuh lah alhamdulillah. Pokona kan nareangan deui nya. Nareangan di pasien lah. Dah, Ai mau cita anu edan teh urang atawa si ieu. Teuing tanya coba ya. kai ke eling Wah edan sama cek euy. Kai teh. Coba mau hasil dudukun menang nipu disumangkeun. Ih, Teuing kumaha ieu teh? mudah-mudahan dia dengekeun. Lamun jadi jelema mah ye dengekeun. Lamun jadi jelema mah ye. Pokona mah keun bae urang mah kajenting menang nipu menang naon oke. Pokona mah kem ka dituna mah tersahan di luhur we lah pokona mah. Oh, Yang penting mah ikhlas. Ibarat ese ku ciki. Heeh, meureun kitu. Bersih teh eta bersih. Tahu emang. Kemarin Geus kelewat kumaha teh? mah atuh udah geus dibikeun ku aing ka ditu. Kang, dengekeun kaya sanaon? Yayasan mun teu salah mah Samiun Samadikun. Yayasan eta teh. Dia Nah eta. Kacau ieu kacau. tukang itu. Teuing talamun kitu mah. Aya sami ursa dipun coba sok. Aduh, Samiun Samadikun. Ulah dipikeun ka dieu. Pokona ieu ayeuna Masa mah. gua naon coba ieu. Heeh. Pokona mah neangan di pasien bawa di ka dieu. Mungkin Ayo, jalan boleh lah. ah. Tuh ieu panggil kumaha aing ka bagian sakieu coba tuh. Aing mah. Tinggalkan lah. Oh, ada kamarana tuh. Dengekeun ceng. Oh, Da aing ngomong jeung maneh mah bener nya. Ngomong jeung maneh mah terus. ngomongna jeung senacap. Aing mah Rek kamarana tuh kamarana teh. Aing tapi kabeh. Siapa bagian 100.000. Tah, aing terus bawa. Mana teh? Dah. bisa si goblok. Coba aing tukang tipu keneh. Aing mah mun nyawa ieu moal daek teh ah. Sampai deui lah. Tapi heuh aing can ngopi euy. Ka warung aing mah. Sejarah teh euy. Dasar. Daek we, ku aing bobodo. Panya aing ge buka pikiran, duit menang nipu pakai nyumang yayasan. Dasar, mending keneh ngopi aing ka warung. Nah. Ngopi ke warung ngopi lah. Ayo. Waalaikumsalam. Ngopi cek. Kopi. Ngopi we nu kamari ge can dibayar. Geus sabaraha tuh bayarna can dibayar. Si akhir mayarna ngopi we hayu ngaduk-duk. Can dibayar nu kamari oke. Tenang lah cek keke dibayar ngantai. Tenang aya. Pokoknya mah kopi 2 kopi. Ieu can aya receh ya, tenang lah. Tenang keke dibayar nyantai. Buru-buru lah. Ngaring kopi ge. Ya mah ampun. Karagasanya. Aing ngan kopi nu kamari ge dibayar can loba keneh bayareunna manehna. Ngan akhirna setuju deui ngaropi deui. Ting kumaha ieu teh jelema teh? Jelema bener atau jelema edan gitu eta teh nya. Coba le deui motor si Sarah cek. Coba kabegan sakieu ewang. Heuh, eta duitna teh bener tadi bagikeun. Ada satu ada edan siapa mah. Disumangkeun cenah nya. Ya, Duit naon abdi? eta ngajual uut kamari teh. Aing ku dimangul. 2 ada geus ieu dibayar. Aduh.
Karunya teuing atuh aing menang capek-capeknya. Jauh tina perjanjian anaknya tah. Kemah mun aya deui ulah bikin manehna lah. Tong lah kemaya orderan. Orang saja. Mana sih mah boleh capit, pas tong nyambung. Heeh. Beres. Betak tong percaya. Tong percaya kasih Aceng mah. Mobil amat. Tuh si Aceng tuh. Tuh si Aceng. Mana? Tuh. Mana? Keluar. Aing rek ngopi teh euy. Naon itu aing aing naon itu bayar naon itu naon Tapi bayar. Sudah dibayar. naon itu bayar aing mah nginum kopi nahan teh aing tapi kudu kudu dibayar Gelas. Kelas tambah ayeuna. Rokok 5 bungkus bayar ayam. Pokoknya yang nyawa. aduh Lagi teh. aduh aing Bener kan udah teh. kumaha teh aing ngopi nah teu ngudu nahan teh aing giliran mayar aing kumaha teh Pokoknya mah teh yang nyawa. Bayar pokoknya. oh kenailah ku aing dibayar lah sabarahan teh teh kabehanana teh jeung ieu teh tah hutang sabarahan hitung Kabeh teh jadi 200.000. 200.000 Oh, sampai bisa para poe kan. aya ku aing dibayar ngan aing panggieun lah kopi jadi panggieun Aing teh ngarep-ngarep maneh. oh aya Sok buru cenah panggilkeun. bro lah Tadi ngomongnya cenah 50.000. Mot. Nah, ieu jadi gede kieu. ieu mah duit budak HP duit tabungan budak biar HP ieu mah ieu kamaksa we ieu mah aduh aing mah Nu bener ieu. kudu ngaganti ieu mah ieu duit tabungan budak ieu mah aduh aing mah ieu ketepuhan aing coba ya Pariksa ke pakai mana pariksa? aing mah buru cak lah oh kabeh Mana mau bayar? oh ku aing Ya mah maneh mah dibayaran di nu gede. coba Bapak ieu maneh mah gede beteungna ada tukang dipuan batur. ieu ka aing cenah mere nu kieu aduh ampun yang ngapebek ku ayo tapi kan bae Cek lah tapi nu ieu mah Cek moal ka dibayar nganyuk deui we Cek Bayar ayeuna wayahna. Bayar. Wayahna ayeuna kudu kabeh sekalian mesti Bayar. Oh, Cek lah. Oh, sama ini bayar. Nah, Cuk. Nah. Yo hiji. 200.000 keur eta mah nganyuk deui, Cuk. Keur namaha disukan, Cuk. Ieu keur jajan budak ke deui teh tabungan budak eta ki, Cuk. Aduh, aing ngapaksa ieu. Syukur atuh mana Oh, alhamdulillah. Cuk. Oh, ingat bager, Cuk. Ingat soleh, mata kuda bager, Cuk. Heuh, doakeun deuh, Cuk. Itu si Abah. Bah, kadela sekedap bah. Bah, kadela. Ayo naon, Cek? Ayo naon? Bah, itu baru dah arahnya. Kenaon? Itu ngomong ngomong bagian naon sih hasil naon gitu nanti arti. Cik gua bapang Di mana itu, di mana? Itu di itu tuh deket di mana tuh di Oh, Nakosing. orang sampurkan. Yang nyaho lah, naon? Bayar teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bah. Mah, Bah, calik, Bah. Balik, Bah. Terima wahid Biasa Bah. Kongres, Bah. Kongres kumaha ieu teh? Ngaramekeun wae mah di dieu teh. Kongres teu beres. Beres, Pak. Naon dieu teh rame-rame? Aduh. Balik, Bah. Itu biasa ya, Pak. Kongres, Bah. Kongres beres teh. Cing aya naon diparbukeun, naon teh rame-rame teh ngaganggu ka batur, ieu teh coba di warung dieu teh. Itu bah kieu aya abdi mah da jeung babaturan solider. Manehana teh karunya pengangguran. Oh abdi teh dibere pagawean. Tapi ku abdi dibere gaji teh ka protes gitu bah ieu teh masalahna mah. Mal mungkin protes lah, mungkin benar mah didinya. Lamun benar didinya malah protes, pak didinya teh benar meureun kitu mah. Ya bener ya. Arti, Bah. Arti, bener mah bener. Sing sok kumaha teh lamun mungkin protes lah, benar mah. Bah. Ya, Saking eta. Jadi tukang tipu sampai mana, Bah? tukang tipu. Nipu wae itu, Bah. Kumaha cara nu Apa tuh, Bah? Kamari ini ayam tatama. Heeh, budak mana eta? Budak mana? Kumaha tah Emang tah. kata malam di Hmm. tatama. Udah mau lah ayam di.
Nah, di bawah kan dia. Udah teh bah. Di belakang teh. Terus kumaha eta tanda protes eta? Biasa pisar bawang coba. Atuh gitu mah teh dia gitu mah meureun. Oh, duit teh tinggal mana teh bah? Di mana ke cenah tadi ditanya. Kita pergi kan sama. Aduh. Ting jang, enak mah kieu we tah ada urang teh geus dewasa nya, geus baraleg hirup teh sing bener, hirup teh ulah suka ngajak ngieun kalakuan anu salah. Eta teh kalau betul salah, goreng jang kade. Mata kana sing diajar, sing ale cereug hirup teh nya, sing alakur. Lain ungut-ungutan wae. Bah ti serak aya mah uing moal kikituan deui. Ai da kamari ge kapaksa da ieu tah nu mawa pasena. Uing moal ti serak aya mah kecuali si ieu mah di pasien bareng karek uing nya. Ba uing mah assalamualaikum. Dasar kalakuan teh kitu wae. Dipapatahan karena kabur ieu mah. Teu beres teuing jelema teh. Jang, abah rek mambatahan ganjeunnya. Ya, bah. Ulah sok ditiru kalau kawan si Aceng teh geus kuku goreng urang kudu nyaho mana benar mana salah mun benar lakukeun mun salah keun atap geus sama si Aceng mah tah urang sekali-kali nya Nyata kamar mah hilafah nyata abdi kasar cimot teh nyata ka eta kebalejong kamar mah tuntunan nama si Aceng teh ceureuh geuninganan kene urangnya buat bisa urang kalapan kitu urang eureunnan kurang berenang pokoknya ti airat buka harapannya naon kalapan kitu mal sekali-kali jeung deui kieu nya lamun aya pasien piteun anu kitu ari usahana bener mah ulah ka si Aceng geuning geus seperti anu malah nya bahnya kada aja bisi nganyuk ulah dibere aja mun kotan bere we eta mah celah. Tos alhamdulillah dibayar sadayana ge bah. Ayeuna mah geus beres. Kamari si Aceng kan dia bayar ninganan, meureun dititah ieu barudak meureunnan. entos anu si bayar penyakit bah Sebut ada kitu mah kade sekali deui ulah sok neangan ka gorengan sing alus kalakuan teh. Ya, ame aya turutaneun batu. Tah kitu barudaknya papagah kolot sing